kalah. Ayo cari cit. Obatnya gimana jadi sama Coba hari itu tuh. Tidak tadi juga cuma. Ayo tekan geri. Long pel biru kok hayam ge cagur. Entak jadi emosiannya sok tergeling. jadi jadi ganca buaya sih ada bawa bawa jadi ganca buaya Udah tuh lah. bagus atuh Si Sisa gua. Ya. Terus bareng mantai. Rek mantai. Kalau kita banyak kuy kabarin. ayunan mantanya Diajak kamu likeun kan euy. Mantai. Soalnya tuh orang dulu orang mencari ya. Balik balik kembali lah. Kampura. Lain saya ngeluat menti barang kan. kalau Pan bisa diberekeun. Tarina. Tak mabar heula si Dadi. Iya, orang teh pan apa namanya karek kemarin teh karek berhasil gitu kerja keras orang teh Karek yang menang launching. kayak dihargaan cuma dibalik kerja keras Jangan jangan. aja nggak diharap si banting ya mana wawan dibalik kerja keras orang itu ulah egois gitu lah sararwana orang lain kumanya lain abung pangkedina jadi ngerasa pang aina gitunya lain jadi orang teh ulah ngerasa egois pang urangna terus ulah misalkan nya amun ayana naon teh dadakan gitu nya terus nya urang mah lain kumanya lain ngaulahkeun ketemu gawe mah nya sidik gawe atau kebutuhan keluarga mararane mah sidikan eta mah kewajiban nu utama ari urang mah kikian mah istilahna ulinan tama kaluman gitu mimitin aja iseng-iseng ulah nepikeun ka urang tina babaladan jadi goreng gitu tina hal sepele tina kurang halus gitu Da kieu nya dikamari kan ada orang teh babarengan. Urang teh munten mah mun dikasarekeun mah sainum sakidu. Manya urang enang geus karek geus di puncak nya geus lek ka puncak pisannya. Terus enak urang teh do mencar kieu lebar gitu. jadi gitu masalah nama kamari sepele urang ge keur urang mah kamari teh mata ka urang bae geus batalkeun we keur budak geuring tadi mah dek ini maksakeun budak geuring teh baru dak yul aduh si Dadi mimiti urang mah moal bisa gak cenah urang teh nanya bae da bisa aya keperluan lain sih naon Kira sudah sama Ahmad sudah sama geuring keneh urang teh berdua teh cek urang teh si Seha kabar di kese situ HP tuh si Paring ngadadak saya teh tilu umur mah tuh orang bingung soalnya kadang ngebunumpuk oge sok kabagianna heula cuma mun ari jelema sok jadi bingung urang teh urang ge sok jadi lieur nyin ceritana teh gitu terus ari urang mah nya kaharepna kitu mun misalkan urang boga janji barudak urang syuting yuk poe naon misalkan poe anu kudu fix kecuali mun misalkan mah darurat pisan gitu urang bisa kieu sapoe da urang mah lain utamakeun cuma
tong sarere gitu misalkan hiji dua mah teu nano ulah nukan 3 4 tuh 4 kan ieu urang pas kamari pan ka Gunung Padang usah saha pisan urang teh geus mentok nih naonnya badak areueuh teh butuh urang teh katakan eta ge nu momen kemana tuh milari kameramen kamari kan pasti kecil di atas sekali awalnya nu bolak-balik saling siparin lah tuh orang bingung di sisi lain ngaringan duaan mah nyating misalkan lain orang hayang terlalu kapilah mah urang mah keheulaan kapilah mah da urang mah tambah henteu gitu tambah di belakang layar ting dah hayang ngiluan gitu kan kemah tuh misalkan mun aya jadwal teh kompak sarerea urang gitu kahitung tereh urang teh sabulan geus menang adsen urang teh Sabulan. urang teh kurang lemur orang lemur pisan itu orang pinggiran bisa pas gitu tinggal alhamdulillah gitu batur mah pasti mikirna pandang mata sebelah mata gitu jadi orang ge istilahna mun asal mah abalah 2 mata no si bari jual batuk ini 3 misalnya seorang teh batalkeun we ada orang ge beri budak gering balah kagok cinta da kadang orang ge nanaonan gitu ada ujal mah gitu Nah tuh nama kiwe bisa kan kagok dikumpulkan kagok naon bisa aya unak-unak bisa aya kumaha bisa aya kedengeran kita gedah bokon teh urang geus aya nu non celutak-celetuk atau salah ngomong pan ai jelema kan kita luput tina kesalahan namanya nah kemudian yang bisa aya unak-unak sampai bisa saha gitu bisa urutnya si Darso ka urang si Darso ka saha terus si Bambang ka urang ka sampai mumpung urang aya ngariung da urang teh masalah mah pasti aya cuma amun misalkan nyante dibenerkeun bakal kedendah saligana gitu di pendam gitu ari urang mah kasasaha ge ibala da urang mah sih ngaheuk mimiti lagi ngajakin hey barudak tama kaluman cing teh sama urang cicing teuing urang berkreasi sabisana urang gitu sampai bisa aya kumaha si Denis kumaha banget tah bisa aya omongkeun si Farid eta saha si Darso jeung ulah kumanya ulah mun aya masalah tong jadi saduana kabeh nula gitu pas si Darso mun mane ama kumaha keur gering keur naon asal mane masa meureun ulah saruana keun da engke cek urang sabar heula ke urang ngobrolkeun cek urang teh nanti abi masa gitu sok dari nawati sanes deui mah sia sok sia ngomong maneh sok atuh jadi kieu hayang urang mah lamun aya nu hiji masalah ditopeng sendiri kabeh montong hayo dibahas dina grup entong kakak jadi ka urang geus kesal kamari amuk-amukan tah mah sia dipancing ongko bagi apa atuh teh maaf sok tah hayo urang masuk ditopeng sendiri lah pikir-pikir lah kumaha nah si Denis jeung kieu pan ku cukup bisa kali ge geus urang liungkeun ka si Denis urang ngobrolkeun geus cukup bisa kitu ge tah lamun rek dina heureuy pek bae urang mah rek heureuy ka mana karepe kan nempo situasi mun pas kamari keur aya masalah heureuy gitu kayak urang mah tong waktu gitu rek heureuy ka mana karepe pek bae teu jadi masalah ari urang mah kan mimitikan ieu masalah mah ning heureuy ka itu ka dia oge ngilu gitu kayak urang mah sakitu mana ini inti nama kurang kamari salah ngadadak ngabatalkeun lain urang mah kumanya lain mana ge pasti butuh pagawean urang mah lain lain ka urang jeung keur karya amun pagawean mah sok utamakeun urang ge da nu ngaran pagawean mah sok wae utamakeun nu maramihna da sidik ieu mah can puguh katinggali gentrena kumaha kareupna gitu kecuali mun geus maju pisan urang teh gawe ge nyin konten we terus dari sini kayaan duitnya gitu ari aya mah sok ari gawe mah teu masalah sampai dahna teh infona kitu ulah terlalu ngayu urang geus ngarencana tiba-tiba henteu ieu kan urang teh jadi kacau we jadina teh gitu kumaha terusna kumaha inti nama mentah pura ka robehan terutama ka maneh nih jeung ka maneh sok orang mah KKB serius kaharep nama insyaallah lah urang ge moal kitu deui sok aya nu urang jadwalkeun jadi nu punguna bisa iraha nang asal tong minggu we pokona
yang hiji deui kemana teh urang teh si Denis mah tuh yang keluar kan tuh yang keluar nyampe sebentar untung sidikan si Stella mah sidikan ujung pangtenan lain pangtenan di sini nanti penarikna itunya pemeran utama we intina mah sampai dah nanti mana nanti bae urang dengan peda nanti mau aya orang hampura ya mau asup si Parit si Bambang jeung si Darso jadi kajian yang andi gitu hampura orang yuk ngomong kieu ini ada undang-undang mah emang perlu disampaikan gitu. si Denis orang bingung sakurang ngabek maneh balad si ieu balad sakurang bingung enak kamu si Parit mah pan anyar kumaha maneh mun kitu tah baik tenang bagian ieu si Parit ngaduan keun bae kuduna teh lain gitu pengacarana meh bisa ngayakikeun deui gitu intina mah kieu dit beuna teh Bang sok maneh dit ulah belikan ulah belikan jadi kumaha ieu mah bocah mah ada non intina pan dodol lagi geus kocak gitu jadi di bawah serius kudu di bawah leutik ulah jadi ulah urang mun teh ulah jo sia teh mah kieu kieu nah orang contohnya misalnya kieu mudina mau pemain peran mah asih si eta tuluy teu urang iraha dan sabaraha contohna mah kitu jadi intina mah maneh ge belikan meureunan maneh Bang rada dikurangan mulanya heureuina so emosina rada diteunan beunang Pak Aik kemarin apa ngawingna keur makayana geuring anjing berarti aing terlalu harai teuing siga pengen dikurangan urang tapi harai teuing Kemarin bawa kota beak kudu ka Indo meulina cenah. jadi kumaha tuh teman-teman ini jadi sebenarnya nama tengikeun heula tuh kurang so ieu teh prank wing tim meeting geus curiga anjing eta aya cengen lah bangun bekalan tersangka ya wing kan geus ngomong tau jadi kayak tim meeting teh geus rada curiga teh mah buang ngaprank si Parit anjing ini yang keluar gitu anjing aing teh bertanya-tanya eta ayo siapa teh darah tinggi ayo kalian dapur anis kalian dapur anis terakhir mana mari keluarkan moal dia kok ada yang minta pura heula ya tersangka ya siapa ada utang nama si Denis siapa padahal mah ada Josi Denis dah urang ngeprank teh namanya rek ayeuna sih urang teh mana teh aing teh mentak maksakeun ka dieu teh puting-puting ge ada umat lewat dia mas mana cai bolo mana cai wah les karunya Berit saya aduh cai bolo Asia mah juga lauk kok yang sakit apa sih mungkin sama dia bola-bola apa yang mana tadi yang cai akan lagi berita lu mati mana mencampur heula tunis sangka lu aing mah yang tadi masih Darso yo jadi uing ayo masih ada Jo
Mana keluarga? Lu kan baik. Anjing kok kata SD mata kerja SD. Anjing teh kuat ngomong di barang memet. Abur hari dalam hari ini. Bisa saya kecil pada ingin ngeprank cecurikan lah aja. Aduh, Si Bang urang apa lena si Bang cukuran. Ini stek eta dang jual HP geus cek aing teh. Semua rek ngarekam suara. Mana ngarekam itu ke tempat? Mana apanya so tadi pas ngarekam ya? Ayo lah suka kayak gitu anjing. Goblok ya. Tapi kan kabawakeun serius buat tekan hati kamar mah geus keluar. Geus bayar tuh. Nah, kan ngacirikeun sih serian. Iya, le bunga teh nyarenyohan aing. Wae ditonton pasti pari HP. yang ngekelas atau dari kalian jalan. Kemarin curhat tuh tadi dulu ke jempling we. Mana dia dicengcerikan ke si Paja. Kap closing euy. Weh. Closing. Jadi berhasil ya ngeprank Pak Ici. Pak Ici iya sakali-kalina ogo. Pernah ogo ti orokena ya. Kenapa eta Ici ogo nya kakali-kalina tiga. Aduh, kenapa Pak Ici pas lahir yo Yo mental Pak Ici lah. Ya tuh sobat Mas ada tong cerit wae atuh. kesan Arit. Kesan ulah. Tong cari deui kesan heula tuh. Kesan aku mah. Pokoknya mau ese. Esek.